Tempat hiburan di mana ya Ki? Ikan tahun baruan Ki. Tempat hiburan mata pengkolan didinya ayah imah aki belah harapna didinya ayah ngeplak eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan ayah imahnya na kaditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah. Panglima aing geus datang deui ka si Aki ngalojokeun aing teh nyaho aing panglima meureunana. Datang deui ka dinya Ki. Ulan. Tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cakna. Penggolan di dieu imah eta imah Aki, aya jalan ke belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan Ki. Heuh eta. Tempat hiburan masa kuburan. Cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah. Nikmat lamun geus ka kuburan sangkilang di luhurna ge geus jimat komo ka handap. Ah ngaco si Aki. Manya kuburan tempat hiburan. Sakali deui Ki. Kula ieu adalah panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah kula ieu teh nyaho ye jejak arahna ye ka mana ye tempat hiburan camat Ki di daerah dieu eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki kayak ditampilin pugu eta baplok. Alhamdulillah cak si Aki emang karak ditampilin alhamdulillah cak panglima kuat amat nih budel mah ya kencak warisnya. Tempat hiburan di mana? Eta di tiga. Tampilin deh kayak jok ya. Alhamdulillah. Di talian si Aki. Tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain. Jeung ulama talahi. Lamun kiai ieu atuh aing bahaya cek lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja ya eta sa aki-aki jaga kena hudang begitu hudang raja langsung nangkep wah cak panglima aing bahaya cium tangan raja kiai wah bener baik silakan cek Tuan Raja buka tuh bener asana nasi baing mah ieu mah geus diturunkeun ka jero dibuka dihormat ku Tuan Raja didieukeunana di tempat tamu anu istimewa tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar kieu nasib asana aing mah kumaha meureun aduh tapi panaing mah nu jelas mandek laporan bae ke Tuan Raja dan ya mangga Tuan Raja nyaon teh ieu henteu ieu Kiai Ibrahim bin Adham kiai di negara urang teh ieu dek nanya naon anjeun ka dieu urusan Islam urusan iman urusan ihsan ieu kiaina kunaon kumaha dina coba ka laporan kunaon mantak dina nyana ngahinakeun abdi kunaon mangahinakeun anak abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo ulah kebenaran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah nanya kaki tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nya kuburan. Bener Kiai nuduhkeun kuburan bener pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih Tuan Raja jeung panglima ku bodo-bodo teh tuh Kiai mah kos kitu raja tinggal raja di bodo-bodo atuh bongan nyana nanyakeun anak kakula
sedangkan kulama pan umur teh geus kolot hiburan jelema geus kolot mah iya adalah kuburan lamun aya jelema geus kolot pasti luntak-luntuk ka tempat hiburan lain kuburan eta mah lain jelema jurig kos kitu mah kayak stop acak-acakan ya urusan dia Ibrahim bidadang bos ayo nanya hiburan ka budak mara kanu teu nyaho kaler kidul jelema anu kasarung jelema katulimbang tanyakeun lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan tah panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan raja hiburanna geus kudu di kuburan nyaho sia aduh dan amankeun dan tapi asup ka jero hate tuan raja oh jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarame hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan hiburan geus macam-macam jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas nasihat seorang waliullah anu ikhlas teu pamrih dekasah sebab naon eueuh unsur hayang di alam eueuh unsur hayang dibere sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah masa sih kudu make hiburan-hiburan tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng cenah eta mah ki haji katulimbeng cenah eta mah pamarentah katulimbeng bin katulimbeng tilu kali bin tah mah katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbeng bin sabaraha bin eta katulimbang lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbang cenah hirup mah atuh geus kolot mata hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha dek geus kolot mah dek ka mana deui mun lain ka kuburan sedangkan di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur di dunia mah urang kuari salat di kuburan mah teu kudu salat di dunia mah urang kudu maca Quran di jero kuburan mah teu kudu di dunia mah kuari kudu puasa di jero mah geus teu kudu berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu raja amankeun bahaya ieu mah ngamuk bahaya nu kos kitu Raja Mu'tasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dia bingkisan naon gede apa leutik itu kan pod gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon tadi kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat pula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah cakur raja ulah aya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona teu ieu mah neuk dibawakeun kuda nu pangbagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teh hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal sebab kuari mah geus nyaho bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat
lu tadi kayahokeun ku raja mah tilok dihormat raja blon. Wah malik deui bae ka aing. Mau dek kahormat dek nu wau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah. Ieu bagus kanyawan karak dihormat teu kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen beureun bahaya. Gas cak raja. Gas cak raja. Tuh gara-gara sia si panglima. Amalaya ieu nasehat cek jalan. Gas kula mah. Hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah. Dek dipersilahkan make kendaraan bagus teu hayang ka ulama. Mun teu daek nyeret ulama dek lempang bae balik ka ditu. Henteu ulama dek wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ye. Lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah. Ulama geus moal robah. Tapi awalna ieu kos kieu geus sayang ka ulama. Ulah balik ulama. Wassalam. Tinggal raja bajeng panir sia sih. Cie tuh kula bantu ya. Di jalan kapanggih yeui jeung wakil panglima. Stop. Berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana. Istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu. Kudu nu make bintang, minimal bintang 7, kuyang-kuyang. Nya nama cicing saya abdi hamba Allah yang ngaranan sa hamba Allah baik sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu teu ngajawab nu bener lista maja utama sikat teu nyaho ye wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui talian diseret deui ka istana lapor ya cek Tuhan raja abdi mau sakitan saya teu beres si jelema siapa udangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kudu diseret eta emang kurang kakak balik di dia nang nyeret aing aduh cek mana aja kayak aya perihal naon nih nangtung dia oke lapar coba lapar tah kunaon ieu mantak diseret abdi menghormati tuan raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo tetap kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara. Wah teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang-campling tapi tetap ku kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah tanya kedua kali deui saha hamba Allah sakula hamba Allah ge boga ngaran lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja tetep cak jana hamba ieu kan merupakan penghinaan masa hamba Allah bae kiai cek tuan raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah justru kula mun ditanya na lain ku macem panglima mun ditanya na lain ku raja mun ditanya na lain ku wakil panglima kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam komo ditanya ku murid kula komo ditanya ku rakyat mah ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong tidak tahu kamu cai ini wakil panglima sombong amat untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deui ka istana tah titik cek Ibrahim bin Adam raja ulah ngarasa jadi raja panglima ulah ngarasa jadi panglima kakarak jadi wakil RT ya wakilnya na sombong jasa kamu tidak tahu saya wakil panglima mana etika Islam apa kudu kitu rakyat tadi urusan ngaku panglima rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima rakyat tadi urusan ngaku raja dengan kerajaan sah juring tuh jaga raja pan kieu deui bae brabe ieu bae lepaskan deui
cek wakil hampura tuan aja emang tadi nggak besti dia tadi sanu nyeret panglima tuh sia kan silih salahkan panglima jeung wakil guys balik deh balik Ibrahim bin Adham tinggal raja panglima jeung wakil kurang kumaha ya guys ya kurang dinasehatan dan lain dinasehatan teman dicarekan ngarana atung terserah raja cek panglima teh berarti orang di mata rakyat teu bagus berarti orang di mata rakyat sombong berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang rakyat orang supaya kondusif deui yang capek ngadenge kondusif di koran kondusif di TV kondusif komo orang Golkar mah negara kita alhamdulillah kondusif bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif insyaallah ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasib wahai panglima wahai para penggawa tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan ganti dengan zikir ganti dengan doa tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim sebab negara orang negara Islam hentikan hiburan ganti doa bersama kakarak rakyat luar biasa menyambut instruksi raja orang mah ulah jauh presiden heulanana tuh bupati jangan milih ente pan nyaputnya mahal kan eta nebusna maka sabaraha duit coba tuh nasehatan bupati anyar sekurang coba kita doa bersama hiburan hentikan tek celi anjing datang gadaikeun celi kula mah ulah tuh jangan ente kan milih tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan oh sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan cak camat kan di negara kita mah demokrasi silakan semau-maunya aja wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu babu kabak ku rel nu kos coba nasehatan lurahna oh lurah deui keur kancola mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu ka camat kos kitu ka bupati kos kitu mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang nah gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasib akhirnya raja mah luluh lantaran nungan nasehatanana asli embung diberi hadiah asli embung diantarkeun dipuja-puja istimewa lamun kos kitu dakwah teh mun teu diojol jeung pamere teu diojol jeung hadiah rapi dakwah teh nah iyalah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener tapi geuninganan teu darekeun kana bener oh urang nasehatna ojol lamun nu ngundangna nu sugih nu bebereana gede buleudna lamun anu ngundang ka daerah mana ye daerah anu mah lain mah ka dinya mah keur ieu ge 200.000 na naonan beak tekor atuh aing tak mal narima deui dakwah naon teh kos kitu nah iyalah di negara urang teh bok-brok teh geus ti pedagang pemerintah nomor hiji pedagang petani bok-brok ka kiai-kiaina bok-brok kabeh tapi urang masih aya kesempatan ja Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa urang sadar bahwa di diri urang loba salah loba dosa pemerintah sadar ku dosana pedagang sadar ku dosana petani sadar ku dosana karyawan sadar ku dosana kiai santri sadar ku dosana mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari mantak naon nami-nami neuk moal sia sallallahu alaihi Muhammad sallallahu
lahu ashabu yad'unahu ilal huda itina cek babaturan ayeuna ka dieu ye tapi pala yujibuhum tiraek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna hudallahi huwal huda sanyana pituduh Allah yani agama Islam eta la pituduh anu bener wa madahu dhalalun salian Islam masasar di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah wal huda adalah agama Islam. Kristen dolal, Yahudi dolal, Protestan dolal, Katolik dolal, Konghucu dolal selain daripada Islam. Islam mah wal huda ialah Islam, selain Islam dolal sasar salah urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh bisa wa urang umirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut marane kabeh salaladar marane kabeh pasrah li rabbil alamin. Nomor kahiji nomor kadua wa nakimu supaya akur dimodif linus lima ay aslimu kahiji nomor kadua bi anakimu sholat supaya ranjen ngalaksanakeun sholat wattaku jeung kudu sadarieueun ranjen kabeh ka Gusti Allah wa huwa allazi ilaihi tusharun. Gusti Allah teh nu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul dihijikeun maksudna lil hisab rek dihisab dirang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salia di dunia urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salia di dunia nyokotna ngalana ngahasilkeun meunang ti mana digunakeun ka mana nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia ieulah nu bakal dihisab kabelah ditunang ke mata urang diperbandingkeun ciri urang diperbandingkeun antara bener jeung salahna sungut urang irung urang kabeh awak urang nah ieu bakal dihisab engke ialah wa ilaihi wa huwa allazi ilaihi tusharun bakal digiringkeun dihijikeun dikumpulkeun ke jaga di mahsyar urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna belah ditu bakal neuleuh jembatan shiratal mustaqim seuneu ngagedur-gedur belah ditu neraka ke aya surga nu bisa nyebrang di jembatan shiratal mustaqim berarti lulus ka surga nu teu bisa nyebrang da ieu bakal sing jarungkel ka neraka setelah dihisab. Masya Allah, mudah-mudahan orang kabehan nu hadir di dia khususna umum mama dulur-dulur orang muslimin wal muslimat bapak orang aki orang keturunan orang anak-anak orang jeung tetangga orang mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditendeng dina tempat anu mulya ku Gusti Allah yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala di kuburanana lega jeung caang di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh nagaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil gana diesian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa
haju anakan Ari Qobil mah Qobil eta caksa riwayat mah lahirna di sorga, Ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Caksa riwayat Qobil mah Qobil eta kelahiran sorganya nama tah Qobil, Ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo kabeneran Qobil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis, modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang, disilang kawina lamun tadi Qobil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qobil, jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe, tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama, lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua, kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijatah. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, cak ti Qobil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bayi. Kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah. Cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes. Tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qobil. Jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cek iblis makanan guan asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India, urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore, penghinaan mungkin nu timbul. Tetep mulia mah kudu kanu geulis bae, mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu. Oh Qobil mah kawinna kanu jore, tah eta kan isin tah bil cak juri pugu cek jalan teh pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah. Eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah ka bisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentak dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil. Eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kuku mage bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa kan itu kamari kan demo ke Jakarta demo pugu ieu ge cak Qobil teh aing tetep bae embung kajeun kuku mah ge embung bae beja ka abahna bah naon Qobil ubah abah bae
iya nu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen ku kumaha ge kadengen ku habil cek habil teh qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ke Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah emang Abah bangkawarah ya mulai ta eta lamun sok nyarekan Abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan teh sok nyarekan Abah teh ieu Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayu zawja Qabila labuda ukhta Habil wa zawja Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklimah instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumah kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun di mana mun terus-terusan kieu pan isin ka dituna ieu isin urang ike banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu geus ta eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing cenah moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kukumah ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ka kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo gerak kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuleuh set engke ngalahap anu ditarima mun
anu maneh Qabil ditarima beak engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak ku seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus iya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeun anak hasil tani mun pare nu pangjorena nu dek dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dek dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu wang gedena jeung wang bagusna dipandian ku cenah ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah lintakan nu wang gedena wang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana tedan bek tekebel langsung turun seuneu tek neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komaha ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae tah korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana hah nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba ngomong ya Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah mungin nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin nah musuhan ka anjeun kafirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apa aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jaheueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jaheueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah iyalah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat
disampaikan ku tabiin disampaikan ku atbat tabiin kuari poe minggu disampaikan kuari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon nabaab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallah ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u patukubila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae didinya teu robah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon bunuh mana kurban mana yang diterima kurban aing henteu atuh teh urusan Gusti Allah ka mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin diterima aing teh diterima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka la imbasatta iyadaka ma la in basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak urang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basata yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah da cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanya na kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna minasabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka teh ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a
sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul anu ngabunuh mah kaharti ka neraka anu dibunuh panu dibunuh ge nyara teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyara ge ngan eleh wae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang siang ngomong ke situ balang nasehatan sakadar wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Gitulah akhirnya kumaha langsung ditikem sangat sedikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseuna mah cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara kayak urang doang sing ngomong we nya di jero hate jeung iblis ya kadeukeun ya deukeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheuh babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus bisa aja kuliah ngabunuh nangis saya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gecretkeun kana huluna buajret ke syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'uz zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatlahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena
ditinggalkan kabur malah kadenge kabur nage hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi cang nyana ditangkep ku nyana masya Allah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus payat kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung Sallallahu